Aduh, kemana si emaknya lah ayar ngeta dahar kayak dapurna kayak gitunya si emak. Ma, orang ngeta dahar mak, duh geus perih beuteung. Aduh euy. Tuh sigana teh di dapur kaditu lah. Aduh, ma orang hayang dahar mah, duh perih beuteung mah. Aduh, ma. Aya naon Jang? Hayang dahar. Tuh sanggup mah gede di dapur. Oh. Kan sepeda heuras. Oh, tuh. Nam rek dahar mah tuh aya ayam di dapur. Oh, tuh rek kaditunya mah. Oh, nam. Aduh, mana sangunanya euy duh. Duh geuningan eueuh sanguna euy duh. Aduh. Kela. Tadi si Emang ngomong rek dahar mah cenah di dapur sangu mah gedeg. Han sapeda heuras ke jeung hayam deui cenah di dapur. Sanguna gedeg han sapeda heuras. Tapi bener si Emang manipu euy. Sangu mah gedeg cenah han sapeda heuras. Jeung hayam deui di dapur. La ilaha illallah eta hayamna di heueuh ditu. Allah. Atuh meureun eta mah da hayam hirup mak. Piraku rek didahar ku urang. Aing piraku dahar kudu jeung hayam hirup. Aduh asi emak. Aduh. Katipu euy.